Mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Sumangga para mitra urang lajengkeun deui hanca dongeng judulna Jawara Batu Karang. Para mitra anu mulia atuh para wargi nu bade didongengkeun ayeuna teh perkawis Jaka Rancasan. Anu mana para mitra sadaya anjeunna teh nya parantos dugi di Leuweung Tiis. Kitu dina nggoning raraga mancen tugas ngalaksanakeun tugas antinu jadi bapa nyaeta anu mana manehanana diutus pikeun nyusul Sutamanggala anu mana Sutamanggala kungsi maling senjata anu disebut tongkat batu karang gitunya para wargi sadaya teterangeun yen ramana parantos mulih ka Jatimulang ka asal atuh cenah ibuna parantos pupus teterangeun anjeunna mah mangga urang teraskeun para mitra malah harita nu diutus pikeun nyusul-nyusul Jaka Rancasan teh nyaeta tanah hiji tempat anu ngaranna Leuweung Tiis disebut Leuweung Tiis sotenan kulantaranna tara kasaba ku manusia arang langka anu kadinya naon sababna eta patempatan arang langka kasaba ku urang manusia kulantaran padeng kameh pada nyaho daerah eta teh sanget kabina-bina malah didinya teh aya cenah anu kasebut cai nyusu ngagolontor malah mah dina cai nyusu eta panonoban bangsa cenah siluman-siluman anu mata ka arang langka jalma anu asup ka eta tempat kungsi aya nu kadinya cenah bejana tara balik deui ngan di daerah eta teh ai kurampok jeung garong mah geus jadi kacapangan tempat pikeun nyumput. Naon sababna harita Jaka Rancasan nyusul kadinya? Sugan jeung sugan we Sutamanggala aya di eta tempat, kitu pamikirna Jaka Rancasan. Harita atuh Jaka Rancasan teh manehanana diuk ka dina batu anu lempar bari neuteup ka lebak. Memang pamandangan kacida endahna meniplong-plong satungtung deuleu ceuk paribasana lemur-lemur anu dihanapeun eta patempatan meni atra tetela malah celak-celak kajauhna katingali laut atuh hiji tanda yen cenah deukeut ti eta tempat teh aya laut da memang bener atuh lamun urang cicing di Gunung Ciremay ningali kalebak teh tangtue aya padataran anu lempar malah tungtung nama bisa ningali laut katebeh kaler teh kitu diantarana Jaka Rancasan harita teh manehna bari ngahuleng bari jeung mikir-mikir kudu ka mana nuluykeun perjalanan dina nggoning nyusul-nyusul Sutamanggala anu teu balik-balik sabada manehanana maling senjata anu kasebut tongkat anu sebut tongkat batu karang. Para wargi anu mulia atuh geus kitu mah para wargi sadaya Jaka Rancasan ngagerendeng nyaan endah naker keayaan alam ieu diciptakeun ku Nu Maha Kawasa urang umat manusia ngan saukur bisa ngarasakeun nikmatna bari lolobana mah jalma poho kanu nyiptakeunana nuhun Gusti. Syukur alhamdulillah abdi paparin kanikmatan saproski sok sanaos abdi diutus kupun bapa nyaeta kudu nyusul-nyusul si Sutamanggala tapi geuning di setengahing perjalanan abdi mendak kanikmatan kuningali alam anu pamandanganna endah meuni matak genah kana hate meuni atak tentrem kana diri hiji tanda kanikmatan ti Nu Maha Kawasa nuhun Gusti. Abdi parantos dipaparin umur dugi kadanget ieu. Memang katingali atuh lamping-lamping gawir di pasieub ku sawah-sawah. Caina ngaherang ngagenclang, malah harita ge manehanana deukeut ka cai. Aya cai nyusu anu kaluar ngaburial gedenaker. Didinya dina batu lempar tuluy atuh harita teh Jaka nganclomkeun sukuna kana cai
menikah rasa ciitiis nyecep tuluy dikumbahan namun segman di sigana aing ngararegenah merenya kitu cek pamikirna para wargi sadaya. Geus kitu mah para wargi sadaya tuluy manehanana si beungeut atuh didinya teh jeung deui inget karakulantarana panon poe geus aya di luhur hiji tanda waktuna meureun lohor teu loba catur manehna ge tuluy atuh abdas kabeneran batu lempar bisa dipake salat manehanana langsung ngujur ngulon dan ningali tanda-tanda Gunung Ciremay hiji tanda kamana arahna cenah ka kulon didinya manehanana tuluy nuju ke arah kiblat. Geus kitu mah atuh manehanana ngalaksanakeun salat lohor teu kungsi lila rengse para wargi sadaya atuh. Geus kitu tuluy manehanana tatan-tatan rek miang deui nuluykeun perjalanan teu kahaja ras we inget ka lemurna sorangan di atuh disusul ku rupa-rupa ku rupa-rupa sawangan bapana harita teh ngalangkang dina kongkolak matana indungna pon kitu keneh ngalangkang dina kongkolak matana menina remongan atra jelasna keur bari seuri ngabelenye meni kawas anu hadeuhareupan we tuluy atuh siga nu keur ngomong ngan teu nyarita naon-naon teh nu kadenge awor jeung hate pating sareblak siga-siga aya pirasat goreng. Aya kejadian naon di lemur teh nya ieu hate aing meni pating seredet kieu. Duh Gusti kamana atuh abdi kedah nyusul si Sutamanggala teh supados tereh kapendak supados abdi gancang-gancang enggal mulang supados abdi penak sareng nu jadi kolot abdi indung jeung bapa katingali geuning ngalangkang dina kongkolak mata abdi Gusti pun bapa sareng pun biang abah emak nuju naraon abah sareng emak di lemur ieu abdi nuju mancen tugas nyusul-nyusul si Sutamanggala hapunten dugi kadanget ieu abdi teu acan tiasa ngalaksanakeun tugas menakan si Sutamanggala kitu gerentes hate jaka rancasan semu bingung teu manghitung-tung atuh para mitra sadaya lantaran sahenteuna we manehna ingat kanu jadi kolot padahal kolot-kolot nama parantos di ruang harita teh para wargi kolot-kolot nama parantos di kaluat malah mah parantos dikurebkeun duanana oge boh indungna boh bapana komo bapana mah di ruang teh bari teu jeung ieu teu jeung aya sirahan lantaran mastakana mamasuhud harita teh dibawa kabur nyaeta ku rampok gerot anu katelah sirabok teh red kabetebeh kulon harita teh para mitra sadaya katingali ayeuna mah panon poe beuki ngageser malah mah beuki tuluy rada mengok ngulon harita para wargi sadaya nya sakedeung deui ge asar ieu waktu teh na aing tungguan wae di dieu kitu bieu aing ngalaksanakeun salat lohor ge geus ngageser waktu teh sakedeung deui asar meureun geus asar tuluy maju magrib panon poe siga-siga nama bakal katutup ku gunung Ciremay nutupan panon poe boa-boa panon poe teh asup ka jero Gunung Ciremay meureun mana kitu ge mereka sempetan pikeun umat manusia pikeun reureuh lah ku aing tungguan we nepi ka waktuna asar kitu lamunanana kitu lamunanana jaka rancasan memang manehanana inget bae ka Sutamanggala lantaran iraha kapanggihna Sutamanggala geus angtu lamun can kapanggih keneh manehna moal waka mulang ka lembur kitu pamikirna lantaran tugas can bisa kalaksanakeun demi manehanana ngemban tugas tinu jadi bapa hiji kolot mere tugas ka manehna atuh sok sanajan kitu tong boro model kitu cenengan saukur titah nyusul Sutamanggala sok sanajan diperih pati poncorot getih ge manehna siap sadia demi manehna kudu nurut kanu jadi kolot jeung deui memang bener we kolot mere tugas model kitu ka manehna
atuh bapana tereka saha deui mere tugas nyusul-nyusul Sutamangala ari lain ka manehna lantaran nu sakira imbang pangartina jeung Sutamangala iwati manehanana dalam unitas nyusul ka nu sejen mah geus tangtu meureun nu sejen atuh moal kuat ngalawanan Sutamangala kitu pamikir nu jadi bapana kuayana tugas ti nu jadi bapana kitu ge hiji katangtuan pikeun dirina yen dirina geus asawawa kolotna geus bisa tenang dina nggoning ngebralkeun nu jadi anak pikeun miang dina nggoning usaha neangan musuhna. Para wargi bari reureuh di dinya bari nunggu datangna waktu asar. Rengse atuh para mitra sadaya kocapkeun ngalaksanakeun salat asar. Tuluy harita Jakarancasana masih keneh manehanana di dinya ngahuleng bari mikir-mikir kumaha pijalaneun geus kitu para wargi sadaya ret katebeh kulon atuh panon poe beuki lila beuki ngahandapan beuki mengok ngulon para wargi sigana mah moal lila deui ge bakal nyumput nyaeta asup kana puncakna Gunung Ciremay. Puncak Gunung Ciremay anu ngadingding katingali kumanehanana hiji gunung anu rakat cidatohagana ngarupakeun panyalindungan pikeun manusia anu aya di dinya anu loba cenah dibere kahirupan ku eta gunung pang-pangna mah bisa ngaluarkeun cai bisa jadina tutuwuhan jeung sajabana model harita atuh tuluy Jakarancasana manehna ngagerendeng deui jero hatena ai geuning geus sore ieu teh nah aing kudu nunggu di dieu kitu tuluy-tuluyan tapi moal aya hartina aing ngajejentul di dieu meni asa betah aing cicing di dieu nyaan iraha-iraha aing ngarek init deui ka dieu lah nyaan cai meni ngagolontor herang ngagenclang matak pika betaheun jaba pamandangan sakitu endahna ka lebak teh genah tumanina aing mun hiji waktu nya cicing di patempatan heug nuluykeun tapak lacak nu jadi kolot nyieunna padepokan heueuh muga-muga we kahareup mah sugan kalaksanakeun ngan ieu tanah nu saha tu daerah ieu teh nya kitu gerentes hatena Jacarancasan sabenerna daerah eta teh cenah milik nagara hiji leuweung tutupan kaasupna oge leuweung tiis teh arang langka jalma nu ngaliwat kadinya komo ku pamarentah Hindia walana mah atuh aturanana kacida pisan tegasna sing saha anu wani-wani asup ka jero leuweung bari ngaruksak pang-pang namah ngalasuluh nuaran tatangkalan jeung sajabana atuh cenah ngaguaran batuna bakal didenda nu matak aya nu sok kaleuweung ngan ngalasuluh gen ngarorotek we regang-regang anu garing lain ngahaja ngagedokan tangkana dituaran tatangkalanana lain tapi ngan saukur ngalarokrak-rokrak anu garing ayu saukur kitu mah teu naon-naon atuh cenah ku pamarentah Hindia walana ge diwenangkeun para wargi sadaya atuh manehna ngahuleng deui moal hade aing cicing we di dieu malah sing kaburu poek manten anguran aing rek ngeureuyeuh we katebeh landeuh sugan we aya lemur gerentes hatena Jakarancasaan bari cengkat tina batu gejlig we init semoga gancanganna keur manehna mudun ti leuweung tiis harita teh atuh anjog he ka hiji lemur tuluy harita Jaka neangan warung sangu rek dahar atuh terus rek milu monok ngareureukeun kacape di eta lemur ai eta lemur para mitra sadaya nyaeta kasebutna teh lemur Sirnagali tu kapalih mana lemur Sirnagali teh para wargi sadaya janten sakali deui saur apihnana ieu carios mung saukur rekaan sok sanaos aya Gunung Ciremaina atuh aya lemur-lemur anu sami mungkin oge ieu teh ngan saukur rekaan para wargi mau aya oge lemur-lemur anu beda atanapi cenah di mana ieu tempat teh cenah para wargi sadaya aduh lemur anu ngaranna nyaeta Sirnagali teh
Kabeneran manggih aya dipusir lembur nyaeta tempat nagenah turut tumaninah katambah di eta warung teh harga-hargana murah. Atuh pugue loba daga tukang ngadagang anu nguriling ngalanglang meting ngilu di meting didinya. Nya harita ge teu loba catur atuh jaka ge ngilu ngarareb didinya. Ngiru reureuh Aisyah tadi nama dahar. Rengse dahar ngobrol ngaler ngidul. Geus kitu dibere tempat malah mah samemehna nyarita kanu boga warung nyaeta hiji kolot para wargi lalaki. Ngaranna Mang Pai atuh para wargi. Harita teh tuluy atuh jaka nyarita. Mang, abdi teh nuju ieu teh nuju ngalalana, Mang. Ye, janten sincep teh nuju ngalalana, sumuhun aduh. Aduh, sumuhun. Parantos dugi ka mana wae deh. Mawinya kitu teh we lah. Dan namina ge abdi mah ngitung lemur ngajajah milangan kori nu teu puguh nu dijugjug. Nyarupina abdi rada kawengian di dieu bade ngiring ngarareb we. Ih, aduh mangga encep mangga sumuhun mangga. Aduh, da aya tempat mah tuh mangga we paling mana mau ngagoler we kieu we di dieu mah. Sumuhun teh aya tempat anu merenah. Yuh, sawios sakieu ge tos kirang kumaha Mang. Hatur nuhun abdi. Dipasihan kasempetan atanapi di paparit idin pikeun ngarareb di dieu. Nya hatur nuhun sakali deui. Geus dikitukeun mah kuno boga warung atuh teu loba catur harita ge. Jaka neangan tempat di juru goledag wae maneh nama di juru. Jeung deui loba anu ngating goledag di dinya teh ngagaloler kitu we. Da geus kitu biasana meureun di eta warung mah. Para wargi anu mulia, tekung silila sabada harita teh hasa anu kasebut jakaran casana manehanana geus ngagoler dituduhkeun kuno boga warung. Atuh geus pinuh we di eta patempatan teh. Malah mah kamar-kamar ge cenah aya. Kamar-kamar sejena ai jaka mah teu milih kamar. Da kitu we. Malu-milu ngarereb lantaran lamun milih kamar mah kudu mayar. Di eta tempat teh kudu namahan waragad. Geus kitu para wargi datang. Hiji jalma jembrosan harita teh. Sigana mah para wargi can dicukur meureun teuing arang langka dicukur we. Sabukna ge jabrig jaba rabok deui. Geus sadata harita teh datang bari nyoren bedog. Bari ngajingjing bungkusan sarta sosorongot nanyakeun harita teh pamonokan. Ya, nu boga warung. Aya eueuh keur monok dewek ieu. Sumuhun bade monok, sumuhun maksudnya. Heuh, dewek rek molor euy. Aya we tempatna. Aya sumuhun sakamar deui sumuhun paling ditu tuh. Eta ada dieu mah moin ngagoler di dieu mah parantos pinu sadena oge. Aing mah sangat kudu ngagoler ka hiji jeung sararea. Aing mah hayang misa sakamar sorangan deuleu. Da kitu maksudna ge. Da lamun ge penting ayeuna sia ka dieu. Kitu para wargi. Si Jamros teh jajal kitu we nyarita ka nu boga warung. Atuh nu boga warung teh harita kurat cam kreuceum atuh maklum para wargi. Rada era parada atuh ngahareupan jalma model kitu. Geus kitu mah tuluy teu loba catur atuh dituduhkeun kamarna. Geus kitu we pada wargi sadaya dasar meureunnya. Dasar atuh. Geus kitu barang eta si Jamros teh nyampeurkeun ka kamar anu dituduhkeun kuno boga warung nu ngaran Mang Pai teh ya. Puguh ngambek. Lantaran di eta kamar geus dieusian harita teh. Ku hiji kolot jeung budak. Nyaeta para wargi umurna meureun kurang leuwih mah aya kana 8 tahun mah budak teh. Ngana tadi sigana mah waktu asup teh teu nyaho teu kanyahoan. Jojol asup we kulantaran pantona molongo.
disangkana mah sarua we eta teh pamonokan anu ngajajar sarerea keur sarerea kitu pamikir eta aki-aki jeung budak anu umurna 8 tahun teh. Kumaha tuh para mitra si bewos barang harita teh ningali ayen eta kamar geus dieusiana ku aki-aki jeung ku budak umur 8 tahun puguh we ambekna luar biasa eta si bewos. Ngambek luar biasa pang-pang nama kanu boga warung bari jeung ulak cangkeng harita teh para wargi atuh puguh we anu boga warung nepi ka ngaroroncod ngadeg-deg kunyuk sia kurang ajar sia ngabobodo ka dewek ha tadi nyebutkeun si laing eta kamar kosong buktina geus aya nu ngeusian aya mangkelukan sia ngaheureuyan ka aing ha sia teu nyaho ka aing ha sia can wawu ka aing wani-wani ngaheureuyan aing ha kurang ajar sia sugan sia hayang dipegatkeun nyawa sia ku aing sugan sia hayang dikirim ka akhirat ku aing ceuk eta jelema para wargi anu jamrosan teh dan memang para wargi si horeng si mana horeng eta jelema nu jamrosan teh anu katelah si rabok teh bari harita teh bari ngasongkeun peureupna geus kitu manehanana peureub anu katuhu masih keneh diasongkeun ka eta Mang Pei teh sedengkeun leungeun kenca masih keneh nyekel kana palebah hariguna sumuhuna namanya mah katingali sumuhun ku jisim abdi teh kosong sun teh terang aya nu parantos ngalingihan aduh kumaha dunya ieu teh ngomongna harita Mang Pei para wargi sadaya henteu kebat kaburu dibere hadiah manten peureub buleud kana pipina. Oh manusia cabrot aduh ampun yun ampun teu pisan-pisan abdi teh sun bade ngaheureuyan sun ka salira teh sia nya coprok ngerteu urus deuleu nya tuh man sia ngaheureuyan ka aing sia teh nyaho aing teh jago deuleu si rabok nemongkeun si hung para wargi teu nyahoeun di eta tempat teh aya jago-jago kolot anu can ragrag di pakalangan. Para mitra sadaya sigana si aki-aki teh para wargi jeung budakna teh incuna meureun umur 8 tahun teh ngadenge aya ribut-ribut di luar tuluy atuh si aki-aki teh kaluar ti eta kamar. Aya naon ieu teh ujang ceuk si aki atuh nanya kanu boga warung aduh aki dupi aki tadi teh lebet ka kamar teh wawartos henteu ka abdi numawi aki teh lumaos we lebet ka kamar teh teu wawartos heula ujang da pangemut aki teh kamar teh kosong kitu tah aki hoyong ngarerem aduh aki hapunten atuh akinya kieu salah sama aki barabat we atuh harita Mang Pei teh ngabejakeun boga warung yen sabenerna eta kamar teh geus dicarter cenah ku ieu atuh cenah jalmi nyen eta teh anu bade ngarerep di dinya barang ngadenge yen eta kamar geus aya nu boga atuh si aki teh harita teh tuluy nyarita oh janten kitu nya ujang mangga atuh salira bade lebet mah sawios aki mah bade di luar we sumuhun sawios aki mah bade di luar gisareng pun inju da manawi teh kamar kosong mangga lebetan sawios aki mah bade di luar we cek si aki-aki ngelehan maneh hariwangeun ka tukang warung bising disiksa deui gara-gara manehna asup teu bebeja heula buru-buru sia turun barina ge pantar aki-aki peot sia kudu sare di kamar ngajajar we di luar siga pinang deuleu tuh di ditu tah hayang mah hareupeun hawung hiji jeung kucing sia dua aya ucing boga warung barina ge cek si rabok para mitra harita teh bari nyagigirkeun bedog harita teh busakana ambeh dipikasieun ku si aki teh ari si aki-aki memang geus bongkok maklum geus kolotna ker atuh harita teh si aki para mitra bari nungtun incuna
bari ngajingjing gembolan wadah papakean tuluy nyarita. Sumuhun sama mangga sawios mangga. Mangga salirana bacawios aki mah di mana wae lah. Nu peryogi mah tiasa muhun monok sok sanaos dina jarian ge. Asal tiasa pulos we nu peryogi mah kitu. Da sanaos atuh sumuhun di dipanan oge. Sanaos disamakan rada empuk oge. Ai teu tiasa ngayeng lariep mah teu aya hartosna. Namun sanaos di jarian ceuk paripaosna. Ari tiasa ngaliep mah nikmat karaosna teh mangga. Sawios balik dihareupeun hawu. Sawios ya. Apa sekendan si dulu? Wah, ngomong bes ya. Barinda ge. Ya. So keluar ke jalan. Ya pokoknya mah. Ya. So kencang. Hai, buka warung. Sumuhun. Mangga. Atur tah si Aki molor di mana we? Kumaha we teu ngarti aing mah. Yan dewek sari kamar ya. Mangga sungna. Sok kieu atuh dinya kieu lah. So Aki mah di palinya teh. Yo tadi dinya aya sama kita. Wayahna we nya lah. Samakna ge teu cukup ki. Cek nu boga warung Jamadud pedah tadi ditampili gara-gara si Aki asup ka kamar bari teu bebeja heula. Sawios semua. Ayah, sawios. Teu suko nama. Perkawis ieu pun incu sawios bade di dahunya semua ku Aki. Sawios nu peryogi mah tiasa ngalayep. Sawios. Da Aki mah sok sanes bari nyarane ge. Tiasa nu peryogi mah ngalayep. Cek Aki meuni sabarna keur. Teu waleh nurutkeun kahayang batur harita teh para mitra sadaya. Ningali keayaan kitu si Aki bari jeung ngadiuk nyarane harita teh jaka rancasan ngarasa teu tega tuluy nyampeurkeun. Aki ngalih we ka tilas abdi sawios abdi di dieu da abdi mah jag-jag keneh sok kitu di ditu abdi kitu tiasa sareng eta putu Aki supados rada mernah sawios abdi mah tiasa da jag-jag keneh. Sawios Aki mah di dieu we tos biasa sare kieu oge. Mangga sing raos-raos ka ditu nya. Sing raos-raos we pokona mah. Hayo ke bisi enjing kaberangan. Tema si Aki bari ngusapan sirah incuna nu keur ngaguher kerek budak teh para mitra bari dilahun ku si Aki. Nyaan menikmateunaker. Hiji tanah cenah beureun kanikmatan teh dina waktos urang nuju kulem. Da teu emut naon-naon para wargi sadaya. Sok sanajan boga hutang loba oge ai keur urang palebah peureum. Teu emut terang-terang enjing-enjing tos loba nu nagih. Di dieu nu maha kawasa mere kanikmatan ka umatna. Lamun urang atuh teu daek syukuran para wargi. Tinangtu atuh para wargi kanikmatan eta teh dikurangan. Tapi sawangsuna lamun urang kerasa syukuran, daek syukuran kanu maha kawasa. Insyaallah kanikmatan eta baris ditambi. Da kitu kateranganana oge. Harita ge para wargi sadaya atuh. Atuh jaka rancasan nyampeurkeun. Memang atuh harita jaka rancasan. Harita tuluy ngobrol jeung si Aki teh. Dumawi abdi mah lah. Teu kersa disarekeun ki. Puguh janten ieu lah seremutan abdi teh. Dumawi Aki sok ka ditu ngali. Sawios abdi mah di dieu we etang-etang bari melekan lah. Asa memang rada seger hawana ge nu peryogi mah. Asa tiasa ieu we bari calik nu peryogi mah. Nya kadang-kadang ya nunutan sakedap sakitu ge tos cekap ngajag-jaggeun mah. Tema jaka rancasana bari harita teh terus cingogo hareupeun si Aki teh. Ke. Nah, atuh loba pikiran ujang teh. Tunga-tunga deui keun ke ku Aki dihibur. Akhirna Aki seuri para mitra ompongna nepi ka katempo kabeh. Dihibur kumaha hari Aki jaka rancasan ngahuleng heran.
Atuh harita teh ngadenge katerangan si Aki majarkeun si Aki rek ngahibur kamanehanana. Sedengkeun pada nusok ngahibur teh rombongan nyaeta Tunil. Nu sengaja aja cenah sok aya Tunil nguriling. Nah si Aki teh sabagian tina nusok Tunil kitu. Heueuh. Nah kumaha disebutkeun rek ngahibur teh? Kapikir aku harita Jakarancasan. Waktu ayah harita rombongan Tunil anu nguriling malah kungsi ditangkap. Di lemburna manehna kungsi lalajo. Memang sok matak pikasirieun komo barang geus kaluar bodor mah. Meni ager-ageran nu lalajo teh geus kitu tuluy atuh. Nu lalajo bari maledog-maledogeun sapu tangan atawa carecet. Nu dieusi ku receh atuh geus kitu receh dikumpulkeun meureun. Sigana mah boa-boa itu rombongan Tunil anu memang honorna nyokotnya tapi penonton. Kalan-kalan turun atuh nyaeta anu tukang Tunil teh manehna nguriling bari mawa baskom geus sungsong anu mere receh. Harita teh atuh memang kitu atuh usaha nah zaman harita. Cek pamikir Jakarancasan buah-buah si Aki ye jeung incuna teh nu sok kada Tunil. Abdi ge tengar toski nyebatkeun Aki sok ngahibur. Ya sok aduh lah. Pokona mah ye enga we geura ka ditu. Sok lah. Geura eta kulem deui sawios. Engke ge terang ku anjeun. Mangga geura kulem sawios Aki mangatosan di dieu sareng pun ijo. Cek si Aki setengah maksa. Aki jandeng moal kersa kapal di ditu di tempat abdi ngagoler. Moal ujang moal sawios ujang we di ditu mah sawios. Keun Aki mah di dieu da biasa Aki mah kieu. Aki mah tiasa atuh monok bari kieu oge. Tah bari nangkeup ieu incu. Itu nangkeup guguling we Aki mah. Cek si Aki teh para wargi sadaya antuk mah teh harita Jakarancasan eleh deet tuluy nyaris. Emang atuh Jakarancasan ngagugu asuk deui para mitranya eta ka tempat sarena di juru teh. Saha sabenerna eta para wargi sadaya aki-aki bongko. Atuh sabada harita teh Jakarancasan manehna ngagoler malah sigana teh geus sare ayeuna mah. Sabada ngobrol jeung si Aki teh geuninganan manehna make bisa sare. Saditinggalkeunana ku Jakarancasan si Aki bongkok teh tayalian para wargi. Sane si Aki saaki-aki nah. Tapi hiji aki-aki anu memang geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangabaru. Sok sanajan warugana bongkok tapi kakuatanana luar biasa. Malah eta si Aki teh kasebutna hiji aki anu ngaran Eka Paksi. Hiji kolot anu berusaha dulung winarah nyaho kana naon samemeh kajadian. Kitu cek ujaring carita. Padahal manusia mah teu aya nu kitu para mitra. Anu berusaha dulung winarah mah angin anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla uninga kasing sakur anu bakal kajadian. Urang mah manusia ngan saukur dikira-kira. Dikira-kira malah disebut dikira tak cenah dikira-kira sangka nyata. Kitu diantarina. Jeung deui ngaran si Aki nu katelah Aki Eka Paksi teh geus kasohor. Ngan manehna tara nangarakeun maneh. Aing ngaran Eka Paksi mah komo di dunya kadugalan mah. Dina ulin bela diri, dina ulin silat, dina ulin penca, dina ulin main po mah geus moal aya kapetolanana. Marah julus sepapat kalima pancer geus dikapaham geus dipiboga ku eta Aki Pak Eka Paksi. Tapi manehna tarana ngarakeun maneh. Nu matak harita para wargi sadaya sabada harita teh eta Aki Eka Paksi atuh geus manehanana geus eueuh nu nyahoeun deui. Aki-aki bongkok teh tuluy manehna nyarita ngageroan ucing anu boga warung. Mawat mawat ka ieu mawat. Harita para mitra sadaya ucing anu boga warung uang eong barang digeroan ku si Aki Eka Paksi.
siga nu ngarti we eta ucing teh tuluy nyamperkeun geus nyamperkeun terus ngalenehan bari naek malah mah harita bapak deukeut pisan jeung incuna ngahiji harita teh jeung incuna malah siga nu haneut atuh make jeung naek tuluy ngagoler di dinya ucing teh geus kitu ucing uang eong mawat ilaing ulah molor di dieu tapi ilaing boga tugas mawat ucing disada deui uang eong barang dicaritaan ku si Aki anu ngaranna Aki Eka Paksi harita tuluy atuh Aki Eka Paksi nyarita deui ka ucing anu unina kieu harita atuh para wargi Aki Eka Paksi tuluy nyarita mawat ilaing rek kita ku Aki sanggup apa henteu eong teh si mawat para wargi harita teh disada uang eong tah ayeuna kieu nya sok kalinya mawat maneh nyaho tuh kamar kabehnya tuh nu pangtungtungna kamar itu ayeuna maneh asup ka kamar eta jalanna mah ti mana we kumaha maneh asup ka kamar tah anu keur sare di dinya tah pasti jalma anu memang dangotna rabok tadi ayeuna kieu dudut tahnya si rabok teh kumaha maneh we caranya manya kumaha kira-kirana sanggup harita para wargi sadaya si Aki ngomong siga jeung jelema we atuh dasar Aki Eka Paksi mah para wargi sadaya bener-bener hiji jelema anu ngarti kana atuh basa ucing ga memang para wargi diuli ku manehna mah jadi ngobrol jeung ucing ge siga ngobrol jeung jalma we dasar para wargi Aki Eka Paksi nu geus luhur elmuna kasipuh ku elmu pangaweruh ka patri ku pangarti beda deui jeung urang mah menurutan model kitu teh moal kataekan tapi da Aki Eka Paksi mah pantes daek ngobrol jeung ucing bari ucing nangarti mana kitu ge geus diulik meureun ti anggal harita para wargi bari jeung ngobrol jeung ucing teh Aki Eka Paksi bari ngusapan sirah ucing atuh ucing ngalenehan deui bari uang eong hananakeun manehanana siap dibere parentah ku si Aki eta padahal eta ucing teh ucing nu boga warung lamun bawana sorangan masih Aki heuh pantes we rek dititah ge daekeun jeung ngagugu tapi pan ieu mah ucing batur ucing nu boga warung bubuhan tadi ge disebutkeun si Aki mah elmuna luar biasa disebatna ge para mitra sadaya legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman memang heran para wargi sadaya geus kitu mah aneh luar biasa atuh barang harita Aki Eka Paksi ngusapan eta ucing luar biasa heranana atuh ucing teh jo ngagedean we para wargi beuki lila beuki pudegdeg teh ucing beuki ngagedean ngajang gelek jadi macan kajajaden bangun galak naker yung siah mawat geula ini tapi kali euy ulah salah asup tuh nu kamar pangtungtungna nya harita para mitra Aki Eka Paksi nunjuk ka kamar anu dieusiana ku si rabok teh anu sombongna luar biasa atuh puguh we pikeun eta si mawat anu ayeuna geus ngajanggelek jadi hiji maung lodaya anu matak pikasieun harita keneh para mitra mau ngagerem terus manehna ngaung ngalangeor lir ibarat macan teunangan teh lain bobodohan hiji tanda macan anu lapar macan teunangan teh init diteuteupna eta ku si Aki nu sebut Aki Eka Paksi bari tuluy bari imut Aki Eka Paksi teh rasakeun sia rabok ulah majar maneh sia asa aing teu deungeun menikah bina-bina teuing jadi jalma teh meni asa aing teu deungeun ilaing abong kena ilaing kasebut rampok garot
tukang bobok tukang taro rasakeun sia deui rasakeun dah so kayang nyaho wawales ti aing sia bongan sia jahat jeung somong nakar somong sia teh padahal jalma mah teu meunang somong lantaran jalma mah ye ceuk paribasana nya aya nu pinter aya nu minteran deui pan di luhureun langit teh aya langit kedo nu matak oge ayeuna sia somong ka bina-bina dasar aing ge nyaho sia teh rabok sia teh begal ka sohor aing geus nyaho ngan aing mah teu ngarakeun maneh we deuleu ngan aing rasakeun sia wawalesna deuleu harita geus ngomong kitu mah nganeguher we para mitra si Aki mah keret bari ngeukepan incuna kumaha atuh si mawat anu geus ngajanggelek jadi maung lodaya Keblai harita para mitra sadaya eta maung lodaya teh asup kana lawang panto da teu ditulakan ti jero maksudna teu ditulakan teh lantaran harita atuh si rabok teh mesen rana cenah mun aya mah gancang anteurkeun tuluy harita ge da maksudna masupan teu ditulakan teh supaya asup sawaktu-waktu jeung deui ceuk pamikir manehna mah moal aya nu wani ngalawan ka manehanana jeung ditu sieun dirampok ku batur da manehna mah rampok gerot teh nu matak tenang-tenang we sok sanajan manehna sare panto teu ditulakan ti jero para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun dongeng kumaha atuh para wargi sabada harita si rabok teh disampeurkeun ku si mawat anu mana ayeuna mah geus ngajanggelek jadi hiji macan lodaya nu kacida matak pikasieunana ari disangkana ku si rabok mah para wargi sadaya atuh harita ge nu disangka teh para wargi sadaya nyaeta pesenan manehanana kanu boga warung nya kitu cenarana nu purah ngahibur puguh we bari dina kaayan peureum si rabok teh tuluy nyarita waduh geulis sok ka dieu geulis aduh ieu dos lami aduh tara hiburan-hiburan yap ka dieu yap ya pang mecentankeun ya bang mencetan guna dulu ke arek nang karakul aduh sok je bang mencetan gun hula aduh nyaan ade ngerasa ite cara rape yang dipencetan kuno gelis sok sing caket ka dieu sing caket gelis pencetan hula engke reng se mencetan kuah dipencetan sekali sewang hehehehe bari nya kitu teh we memencetan lagi aduh nya kitu teh ya pokona mah urang senang-senang dina peuting ieu kitu para wargi ceuk si rabok padahal manehna teh di deukeutan ku maung lodaya anu katelasi mawat teh waktosna CF kumaha terusna dongeng para wargi aduh para wargi sadaya jika nama mereka pasti we nimulkeun reuwas pikeun si rabok mangga tapi da si rabok ke para wargi boga ilmu mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Sapunyere Pegat Simpai Paturai Patepang Deui wilujeng kantun bae mangga permios.